nanti dulu. Saya punya oleh-oleh buat tante juga. Dingin alhamdulillah. Anyoy kata kalau wingki. Suka tidak? Nya suka tuh merenan jauh di Korea ieu mah. Sifatnya cuma Lain ku masalah halusna merenan ku ieu mah. Wah, urang pakai aku mah. Tuh, tingali kuat halus. Kehela jadi juga si blade ge nya. Kehela-hela ieu mah. Mamawa fisiknya. Tahan emosi mbak. Tahan emosi mbak. Ah, poho aing deh. Kesidut bawa sini gue. Bawa sini gue. Ini sih. Ampun. Udah tolong. Kemana nya si Kehet baru dak ngomong dek nyusul. Oh sarua urang ge. Ah mana dah yang ngajak ka dieu sagala. Ka tuh. Iya bener tuh jalan ka dieu. Tah ting jeung kita. Ah tuh. Dek. Terang. Narungguan mana atuh? Teh kira-kira ngajak ketemuan teh. Lebaran terkarek baga saja ada itu. Ya mau boga. Masalah apa boga nah mikir kieu musuh corona. Ya hai syarik mantap di kalmun. Mak. Naon ieu babanya teh gorong apa? Galing sia, aja we. Minggu mak. Salam. Bae mah di lulung we. Naon? Gening barang tebalageun, gening mantep barang. Lama itu. Ujuk mak gening baraong. Ah sia gua kepincut sia. Kapincut banyak pelobaan gitu. Ah sia, dibere naon sia ka budak ieu mah we. Berena naon, da balageun mak. Bener sia, kade we ngene HP, jeung bisa ngajaga diri. Kalem we maknya we, aduh gagal deui. Aing mah. Aku tetangga. Mane, mata dulu era mah sia. Abi ge era mak. Mau kana. Ya, Kawin budak rana mah leuwih-leuwih ti budak gadis ya. Diomongkeun wae nya. Rek ka mana ieu mane? Da kuling heula. Aing mah itu kumaha loba rek kulina hayu. Tuh, teman curhat mak. Aing curhat naon curhat teh. Jangan mau ngerti mama. Aing udah ngora. Itu lah nya mak. Miko, jangan ngaladuk nih, malah ibu banyak. Marane nya baru dapet di dia, biasanya di dia kemana nya? Jangan ngelak karep. Kenapa jangan gitu? Ganteng yang ganteng. Nit, kemana? Yang baru udah pikir ieu teh kemarana? Budak maka dari itu atuh. Ka Taronggo ngabuburit cenah. Atuh teh Milo. Iya kan tanggal meuli pulsa ini murah. Bisa ngilu ka itu diantu. Tapi ke ganti baju di labu di dinya. Sok atuh ku urang tunggu di ditu nya. Siap. Kan eta aya itu budak ieu. Tuyul. Aing mah budak kemana ya? Kaliwang Ewa kacamata aing Cih, depan beneran ngacah heula wing. Ya saya mah nih kan. Nyi. Kenapa mana? Jajan cek. Alhamdulillah. Weh, di mana? Tante. Weh, tinggal sehat tuh. Tukang ngalah batu boleh di dinya. Lain si Ade ka mana? Kelas separawek itu nya. Oh nyata. Terus satu mana make kacamata gitu. Si Ade ka mana? Ih, dari tinggal lewas keluar cenana mah. Rek naon. Iya minta bantuan dia manganteun. Yuk, keueuh hoyakinya. Ka Dieu dieu. ke jero. Assalamualaikum. Salam. Jang. Gua adena ya. Kasa ade. Nuhun. Oh, gua ade teh. Kaditu cenah nyar ting kaluhung kemana? Ngabuburit cenah ngomongna mah. Tahu enggak ngabuburit? Sore? Yaudah yuk. Mana? Nyusul si Ade. Yuk buaan kayak itu. Cing nginjem jaket ya, jaketan. Waktu pamamakeun meureun di dinyata.
Iya nu hideung nya. Tan hideung mun mahi meureunna dina bajuna. Nah, ini sarua ieu, leutik. Sarua 3 regang lah awakna. Di sana dingin enggak? Ya dingin. Tiris, dingin. Ayo, sebutan. Parotong. Ya dulu ya, tante. Yuk, yuk. Angkat telanya. Nya Hati-hati nya. Yuk. suntangan atuh murah teh. Tongan di deun ieu. Yuk nya. Saya berangkat tante. Ada yang si adenya. Yuk. Yuk. Mun permisi kumana-mana sih. Mana ngerti mah. Ngerti ya. Nya capek kieu nya. Sugan teh teu jauh kieu nya tempat kumpul teh di mana ieu teh? Itu sugan. Itu ya. Iya pul babaturan teh. Apangkeun ah? Sana mi? Ocol. Abi ade. Oh, ade. Dek, naon euy ngajak ulin ka dieu? Nyali pemandangan Gunung Koromong sate ikut ka indah kieu seindah wajah si dia. Anjay. Indah sih indah euy. Tapi dah nanyakna ripuh col. Yo. Capek euy. Oh, nangan si besi. Eueuh euy. Di mana? Aing nyusul ka dieu. Nah, mana bareng Danita. Bareng atuh. Panggil di jalan. Tuh, di jalan. Dod, kenalkeun ya. Udan urang. Dia mah juga tukang ojek gitu lah teh ya. Nya. Sia, ieu mah nu teu mayar teh nya. Lainnya entos ku didinya Wah, tunjung saha wae di dinya mah Iya, kieu. Enggeus da teh heula nya, masa keur eta ka itu aya bala di deui lah. Nu ieu aki-aki. Lain dot, teh subuh kumaha da sasauran mah? Teuing euy urang anjing. Kumangke lah. Si besi ka mana sih? Heuh, urang teh neangan si besi euy ngomongna mah erek nyusul. Jigana mah erek nyusul tadi teh ka dieu, cek nyusul. Heuh. Tadi disamper teh lagi mana? Disamper yang cek indung teh aya cenah angkat. Heuh, ka mana nya? Leungit gitunya. Ku bagong. Maknya ku bagong. Heuh. Pu mana ngasih besi, Pu? Nyasat kan orang ngembe ka imahna heula, jeung si Ocol. Kita mau kemana? Kita ngabuburit, tahu ngabuburit? Oh iya. Apa itu? Nunggu buka puasa kan? Iya betul. Masih jauh nggak? Udah dekat sebentar lagi. Lihat, lumayan pemandangan di sini. Capek ya? Iya lumayan. Ripuhnya bingung nahun ini kabayar. Itu si Acis tuh. Terus. Di dari geringan mana sih mana mau ka dieu? Udah batur karunya si Jungweng ngabuburit banyak teman. Jung, nu teh heula teh nya. Oh, jadi urang nu kudu ngasuh ieu teh. Boleh balangsak teh. Heeh. Eta mah jadi orang dieu anjing boleh lagi. Lagi pada ngapain? Iya ngabuburit biasa. Mangasieun lagi ngabuburit, tahu ngabuburit? Menunggu buka puasa. Bener. Ngabuburit. Lain maneh? Di mana? Batur, aku kulingan di lemur sih baru udah kamarana. Nah, nanyakan ka indung maneh cenah. Ari ini cenah ngomong nama dari si Jungwe bawa ulin cenah. Ah, jadi aing ngasuh ieu teh. Halus atuh halus. Lain mana apa ngadenge beja di lemur? Culik, loba culik. Hah? Loba culik. Culik. Wah si besi nu diculik teh. Si besi. Heeh, mah Piraku awak. Kakar gitu sih. Sakumaha badagna awak ge genepan mah euy. Ayo tuh hariwang sih. Ayo tak hamur kayak gitu si besi. Tayu ucing, tayu betit. Para rusing teu boga duit. Anjir. Pantun Nyawa atuh situ pantun anyar nyanyi mah. Oh, Aing rek ngojek teu bisa. Depan PSBB setel di lockdown, teu meunang ngojek sih. anjing segala semunang naon tuh. Aing geus mana hendak naon teh ngojek mah. Si kalau nanya ke urang atunya sidik urang lieur teu apal saterek kumaha. Tong roning sia aing lieur engke sorangan. Ada sia mah diuruk teh lieur-lieur. Alah parusi aing mah. Boy. Karena naon, boy? Bah, ya nongkrong bah. Ya abar ka mana penting-penting atuh ngider. Sugan teh lain keur nongkrong rek ka dinya rek ka nag apa teh imahananya? Kumaha rupana bah? Paningan nu aki-aki. Aki-aki teh nu kumaha loba. Ieu we nu aya tompelan tah bah dieu tah kitu. Nu tompelan. Heeh, empal teh. Nah, kelak.
Sabang nempoy tapi di mana? Aduh boga ilmu lain. Ilmu takut lah. Ilmu. Coba tuh ya kada tuh. Tah, menurut sama peladinya bener tuh. Oh, bang, apa nih si boy? Kenapa ngancek beja we? Tuh boy, nuhun boy. Besoknya Nah, kan ulang liarti mau lockdown. mual Si disemprot. Ya, yuk nuhun boy. nya besok bangga. Tungtung mah lila lempang aja. Aduh, Mual. si boy. Aing kemana dengan balad di uwo balik tinggal di mana lemur na aing lah di isun kieu naon tanya yang nyanyi lagu galau naon da aing tanya ini nyanyi nanti Garuda Pancasila aduh kenapa aing gorowokan gitu nyanyi laut najan jero masih bisa diteleman aduh para aing ya hate jalma mah geuning saha nu terang najan deet teu kakoek ade hae duit era ge uang sasayu bunga we aing mah pada batur Geningan wak aya naon sia Sugan aing teh yang nuker tangutang. Aduh, aing naon ka dieu sono we tunang. Orang batur gitu. Aing ni mau saha. Aduh. Budi aing merek naon sia ka dieu muka cepus aing ngasaan ka perempuan senal sia Oh anjir. Teng boroning senal aing mah. Beus wae teh lah wing ke perempuanan. Ya. Rek naon deui ka dieu atuh rek malas pati aing geus medok teh dina teuing hirup teh Aing kitu benang. Aing teh. Aing rek nyalingan maneh. Aing ulah kitu kalakuan teh. naon deui lah geus teu kudu aing mah teu perlu Geus ngobrol orang di jero ieu naon. aing mah aing Kela itu lawang. jangan deui ieu Lawang nama. lawang ning mantok deui Wong jero ieu nam. Jero. aing mah Ai kitu aing ke dieu. anjir loh cokor kot ka dieu batako Keupan baheulana urut sesang maraton. Hayu. aing Jero ayo. Jero. omongan gede euy Geus di jero ayo. Oh, di jero. aing Aing lagi geus. Tuh, yuk. Leutik naon ka dieu lah ni aing mah euy Para roe kieu yo. udah ieu gugubruk aing mah kieu Ngan kok aing urang cangan sia. Tuh, sia anjir sia di cangan mah sia ku aing. bisa geuningan euy Pek di elingan sia ku aing. aing Aing mah lah hiji ya. Tinggalin pok sia juga beta lain si enan ieu mah. haha Cicing ku aing Ah, Geus sok saya nama. ampun leus Antep aing tadi. Aing nyaan sia aing sia eling sia. Allah Akbar sia. Antep aing cenah sok. Ngautin aing mah. Oh, iya. arah aing nyaan si asap kabeak ilmu aing leuleuh sia aing tuh bisa pudang aduh aing nyaan boga lanceuk kalah nyiksa datang ka dieu aduh aing pangga bisa aing beak ieu euy nyaan si asa nitah aing eling ieu heulah bae aing eling batur mah lah heueuh hampura rasanya aing salama ieu loba pidosaeun aing hirup kieu geus bulan Ramadan deui heueuh nya aing teh di saha deui dulu teh wajib si asa heueuh hampura asa laut najan jero masih bisa diteleman hate jalma mah geuning saha nu terang aing diisieun kieu ci uwo eueuh balad-balad nu ngilu balik mana aing ngan balad kieu jauh dina sangkaan naon di lagu lagi itu bisa dah
yang lagu sedih naonnya. Aing mah laguna apal Garuda Pancasila we geus teh. Itu tai kucing, tai berit. Udah pantun mari jeung teh nya. Lu kumaha rupana? Si goblok. Gimana? Batal loba, Beuh. Batal loba. Parawe kieu nya. Cik rek ngaca. Ngaca heula atuh geus geulis can. Geus ningan. Nanti rada kasrek kitu ya. Duh. Ibu tuh jume. Pernah gebalak begitu euy. Asing mana yang pakai kacamata di jero? Maksud yang sih orang itu pakai kacamata sih. Kada pantas ieu mah kacamata teh pake bae peuting jeung di imah ge. Mun kieu mah make rek ngaca heula cik. Gini geulisnya. Duh. Ini aya tamu. Cuk. Kenal apa? Goblok aja capek. Ambae atuh sih. Apa teu ngabuburit? Menunggu datangnya sore. Tah eta bulan puasa ngabuburit sebut teh di dieu teh. Menunggu azan. Ada maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di gorengan ngeletik. Pakai juga lain kalau digigit tuh. Emang di sana dingin? Tiris, Main dingin tiris. yang palotong tulang ya. Bukan. Si anjing. Apa tuh ngabuburit? Action. Action. Apa tuh ngabuburit? Action. Siap. Yo. Action. Jadi ingat action Action. Apa? Ayo di Cirebon di ngomong lagi. Action. Apa tuh ngabuburit? Ini ngomong. Kemana ngomong? Bisa aja sih.